tapi rojongan ti pamarentah kira memang pemerintah parantos ngajengkeun kangge budaya dina kalebet dina Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan budaya. Mung dina prakna di lapangan dina setiap ngayakeun acara-acara layaran budaya di pihak pemerintah teh kira ngarojong pangsa kita salajengna mugi-mugi ya kapayuna sanes kanten budaya anu dirawat di rumah urang sadayana sing janten pertahanan kekuatan di sim abdi mugi kasadayana karengrengan budayawan ngadamel padepokan paguyuban margi padepokan atanapi paguyuban kedah janten sumber atanapi simpul pertahanan kekuatan bangsa sareng negara margi di kabuyutan sareng di padepokan adat sareng budayana kajaga adat sareng budayana kalaksanakeun oge kumaha tata carana ngurus lingkungan insyaallah orang-orang budaya mah arapaleun gitu sakitu panginten siang budi satu nun hiji deui tah ayeuna kanggo salajengna salah saja seniwati anu alhamdulillah di kota Jawa Barat khususna atos wah luar biasa urang dangukeun atanapi urang kupingkeun kumaha saran pendapatna kanggo sawala budaya ieu mangga teh Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang sadayana mugi aya dina kawilujengan haturan teh Nining Maida sumping ka sawala budaya Sanghyang Gunung Sanghyang mudah-mudahan kapayuna tambih majeng aya kakompakan kangge ngamumule budaya terutami ngalangkungan teh Nining hayu urang sasarengan lebih semangat lagi jaya Sunda jaya rahayu Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadena urang saksi